Mak, deh kang dahar. Nah, habat mentanya tuh Pak Aing karsa tuh ka pamajikan sia. Iya teh. Si Karsih mah ti isukane istuning. Nanti yang gugulung li penjeng wadah lain mana yang ada menjeng masak. Beda we jeung pamajikan lancek mana masih Karmi. Taradangdan nya geulis hanjakas ka sebeleur. Teu beda we jeung si Karsih gitu mah. Mak, aing nyeta duit. Kene dia teh si karya projol maneh. Naon deui atuh mah teh Wahya? Heeh, mak kuring teh butuh duit keur bayaran sekolah si Ito. Cik atuh minjem heula ka Cek Empon. Heeh, cempon orangna teh, Mak. Heeh, bobotohan emak anu dina grup WA. Grup kumpulan Randa Desa Tanjung Siak. Heeh, atuh mak kuring ka itulah heeh. Berondong-berondong tua, jelalat mencari mangsa. Berondong-berondong tua, jelalat mencari mangsa, keluar masuk lubang buaya, jadi santapan wanita-wanita muda. Berondong-berondong tua. Punten cempon. Astagfirullahaladzim. Ayo naon Kang Wahya? Kieu. Aduh. Kuring arek pinjam duit ke jan sakola budak aya teh. Duka atuh Kang kayak ulang tinggal heulanya. Om. Aya naon atuh Karmi? Nira reuwas, ieu sok ngarerewas wae. Naon sih? Oh, si Wahya. Salaki mana? Keduduaan Empon. Aduh ya Allah, Gusti, banyak kasih. Cenah kurang tayang, gerak aing masih itu. Keluar. Kemana sih kompon kayaknya? Kompon. Aing mah kamananya si Kempon teh? Capek aing mah neangan oge. Awas lamun kapangi Kempon tingalikeun ku urang mah. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali. Iya gitu, kutu hidang teuing bapak maneh. Teh hidung kudu imama. Nah geus teu bogoh kitu ka urang. Makin gitu bogoh heuneuy mama. Bet neangan awewe sejen. Awas sejen saha imama? Eta geningan si Kempon, janda herang geningan anu babaturan emak maneh teh ya aing mah. Ya pantes atuh mah ai ci empon mah geulis malahan. Eleh mama oge. Sia ku aing putus sia jadi sae. Kamari aya kene diria sareng dengar sangkasa ieu ugi asadeang moal duki rengse sareng aai sareng aang.
maneh mah malah kamu ji randa gortut. Gortut. Nah, gortut teh mah goreng patut. Ih, lain mah muji indung sorangan, maneh teh menang-menang pahala meureun. Ih, ulu-ulu. Goreng palebah manana ai mama. Sakitu. Ampun mata kenal Google randa heran sekarang. Yuk. Itu ge hayang begawang sampayeun kos model herang geuning mah. Model majalah. Ujungnya ari maneh. Meuli teh bisa diandalkeun pisan maneh mah jadi budak teh itoh. Ajan atuh rek ini ketemu emak. Awas ya atuh balik. Inces Dedi Casumping. Sanes mah di waler atuh Inces pataros Dedi teh. Kunaon geuning Inces Dedi teh? Tuh si mama karek geus sekolah kali dicarekan. Heeh, kata emak. Assalamualaikum. Budak aya namanya kasopanan teuing. Henteu ceuk pasti bumi. Kami Eci tes di mana? Eci teh atos nganterkeun kosmetik kan konsumi. Oh, kosmetik berarti anu erangan Rara. Ya eta yup seleres pisan. Atuh pantesan Eci mini gelis kitu. Itu ge hoyong Eci gelis. Sugan ke mah aya nu bogoheun ka itoh teh. Sugan ke mah lalaki teh gudag-gudag ka itoh. Aha, Empon punya solusinya. Ayo atuh yuk. Yuk. Ya, antar geranya urang yang si kempon, urang mah yakin da ayeuna ge keur duaan jeung si Nadia ya saat maneh. Urang buktikeun geranya. Duit.